puncak di tahun baru Islam ialah bulan Muharram. Jatuh tanggal hijina lamun ngitung tanggal nu jitu make hisab qat'i. Kitab-kitabna kitab Sulamun Nayren anu geus ditasih ku para ulama di dunia lain make hitungan Amerika, Inggris jeung Belanda nyalirukeun tata hitungan. Kehitungan-hitungan falak Turki, ulama-ulama Turki falak Baghdadi Irak. Kaye termasuk Sulamun Nayren di urang khususna umumna di unggal negara jatuhna pada hari Sabtu. Tanggal hiji Muharram jatuh pada hari Sabtu, Sabtu Minggu Senin tanggal 10 bulan Muharram adalah hari Senin. Aya nu nanggalkeun Minggu. Wallahu alam hisabna nu jelas kula ngitung mun make hisab Islam perjalanan bulan tetap Sabtu. Mun make perjalanan perhitungan kafir nah ieu adalah jatuhna Minggu. Kula pribadi nanggalkeun Sabtu. Jadi di poe tanggal hiji Muharram eueuh raramean dina Islam. Khaliful Yahuda cek Kangjeng Nabi, sulayaan ku anjeun kebiasaan orang Yahudi. Yahudi harida buukna kitu dikakatuhukeun ka dieu Kangjeng Nabi kakenca. Nabi kakenca. Begitu neuleuh Kangjeng Nabi ganteng jasa dikakencakeun, Yahudi nurutan dikakencakeun. Kangjeng Nabi dibeulah. Gitu neuleuh Kangjeng Nabi ganteng atuh deuk dikamamanakeun ge nu ganteng mah ganteng bae. Dikakatuh kakencakeun ge atuh ai beungeutna beungeut encek mah encek bae. Tah Kangjeng Nabi ditaluturkeun dibeulah ku Yahudi neuleuh Kangjeng ganteng, Kangjeng dikatukangkeun. Ditaluturkeun ku Yahudi teh, ditaluturkeun ku Yahudi, Kangjeng dibotakan. Otak aing jak Kangjeng Nabi. Naros sahabat kok tuan beda-beda sih tantuan teh. Oh cek Kangjeng Nabi Khaliful Yahuda kudu beda aranjeun kabeh jeung Yahudi. Ulah alakur teu beres Yahudi mah ulah diakur. Tuh gitu Kangjeng. Kitu kene orang-orang Yahudi mah tersepen miara kumis, tersepen miara janggot. Yahudi paling benci karena janggot. Kangjeng Nabi dipiara janggotna. Piara terus. Sahabat naros kunaon make janggot dipiara ya Rasulullah, Khaliful Yahuda. Sulayaan ku anjeun Yahudi. Yahudi mah datang ke akhir zaman moal resepkeun miara janggot. Mendak sunnah bagi umat muslimin, ulah muslimat masing ada muslimin doang. Bicara mah pugu aja kalepasan ngomong nyana disunahkan bagi muslimin muslimat untuk memelihara janggot. Cak muslimat kumaha ieu kiai kapohoan ngomong eta, malumlah kiai bayaran. Janggot. Duh, cenah kiai ayo lain teh hayang nyare janggot jeung lain teh nyaho. Nyai janggotna aya 3,5. Lain janggot akar huntu. Huntu akaran keluar. Oh masalah. Sakitu diberena ku Allah 3, 4, 5, 11 tetep bae. Kajian saeutik asal panjang. Sugan bisa pakai
namun orang dahar nyelap yang pakai tata gitu ya tah eta cukup gaji kami mah khaliful Yahuda geus sakit ulah sok dibundang bahan Yahudi mandak ulama henteu tertarik ka zaman kuari nu teu puguh dalilna Muharram dirame-rame untuk membandingi tahun baru Yahudi tahun baru Kristen teu nyahoeun dalilna teu ngaji nu bener sabenerna sok ulama-ulama nu baraheula aya ngarayakeun satu Muharram eta mah hanya mahasiswa can kebal tah mah hanya untuk membandingi masa tahun baru Kristen tahun baru Yahudi dirayakan tahun baru kita tidak atuh eueuh perintah hadis mana Quran mana nu marentah teu kula diondang ku sababaraha urang bohong aing teu aing mah embung bae dek jantun yatim bae tapi ulah merayakan tahun baru ta eta teh jijieun ibadah nu teu mendasar mahasiswa teh mah hanya kapanasan khaliful Yahuda kajeun nyana-nyana urang-urang teu kudu urang mah ramean ya lain tanggal 1 hari raya Idul Fitri ramekeun ku silaturahim hari raya Idul Adha ramekeun ku masjid tah nu ngomong hewan henteu masjid nya tah aya aturan-aturanna masyaallah ulah sok kapanasan akibatna urang ngabandingi terus sistem pendidikan ge dibandingi ngabandingi urang terus ngalelep ka handap nyana nu utar atuh wari pendidikan di Indonesia nu ngendalikeun adalah Kristen Yahudi sabaraha poin ieu pendidikan Islam nu diterapkeun di SD di SMP di SMA eueuh saeutik-eutik acan teu bisa dibandingi urang nyeun pendidikan khusus Islam ulah berbau-bau Kristen dititahna kumaha majelis taklim madrasah sok geura mantep pendidikan pondok pesantren moal eleh kajendeun kukumaha ge asal percaya diri mimiti amil apa aya di sekolah amil moal aya tanya keluaran YIN atau UIN ku ari mah tanya dokter Andasna sini loh Pak Guru sini ada apa amil ada berapa paling gajaknya di kampung saya ada 1 dengkeun bentuknya amil atuh moal beres ka dituna coba budak kakarak asup ka pondok pesantren amil ada berapa ceng i'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin waruhan sira tunjuk nya nama kewaruhan sira jurumiyah moal aya di sakola aya geus di sanawiyah aliyah baheula ku ari sorop baheula mah aya zaman Al-Husna Tangerang zaman Ki Muhtar Gembor kala luar ti sakolahan kos kitu biasa maca kitab kuari mana diakui pendidikan kos kitu teh formal bisa ngaji bisa baca kitab Sapinah Riyad Takrib di Araji tinggal nama di Tangerang ada Al-Husna tinggal sebuah nama mana kuari kualitas kula keur leutik ngadenge Al-Husna hebat tapi kuari mana di tengah-tengah kota Tangerang pendidikan anu mengarah kada Islam hancur akibat kompetisi nyana merasa kalah ulah ngarasa eleh terus mana di sekolah nu ngaji alfiyah sedangkeun teu ngaji alfiyah baca kitab ujianna kadangena ge garihal ulah disangka hebat eta bangsa dokter Andas ceramah kadang ku santri aing mah macana ge belu tah bahasa mana tah belu tah belu aing mah ngade aya belu tah kaluar deui tah belu aing mah ngadenge sia belu tah tuh komo datang ke ilmu mantik taruhlah mantik mah aya di universitas
aya sistematika filsafat, aya ideologi filsafat, aya macem-macem eta teh mantek teh. Tuh, kemudian bilagah mana dia aja nu mantak kesel ngadenge ceramah jeung pidato na jelema nu teu ngaji di pasantren. Laon sababna teu dikemas, teu dirapih-rapih, bahasana make ilmu bilagah. Iraha ngomong nu rendah, iraha ngomong nu kuat, iraha ngomong anu naon gitu ngaranna lalaunan, iraha ngomong nu keras, iraha ngomong kudu bahasa intelek, iraha ngomong kudu bahasa eta Kangjeng Nabi kapanggih jeung tukang tani ngobrol tani, kapanggih jeung tukang perang ngobrol perang, kapanggih jeung tukang-tukang urusan-urusan mager ngobrol mager. Oh kapanggih jeung nu ngawinkeun korma cek Kangjeng Nabi atuh teu kudu dikawinkeun ge meureunnan buahan ieu ih cek tukang korma sakumaha adat buah korma tangkal korma mun teu dikawinkeun teu buahan. Cek Kangjeng Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum, urusan dunia maneh atuh nu nyarah mangga teruskeun atuh cek Kangjeng Nabi. Tata teh selalu pas bilagah diatur supaya sesuai jeung muqtadal halna. Ieu mah dilembur ngomong, waduh situasi dan kondisinya lain. Bagaimana ya mereka itu kok begitu? Beliau memang begitu. Cek nini si aing diajak ngomong kos gitu kumaha ya. Waduh. Ini sudah keadaannya kurang konfrensif ini. Waduh bagaimana ya? Nyana nanya, ai konfrensif aing gitu nyaho sebenarnya. Nyana ge nu ngomongna teh nyaho, mangidi koran doang. Tetalah teu nyaho situasi hayang disebut hebat lain kitu nyampaikeun mah iraha ieu teh kudu intelek. Nyana ceramah di ditu di hotel jeung WTS berarti di hotel mah tuh. Ya bahasa di itu atuh. Namun ka Inggris atuh kudu bahasa Inggris disesuaikan. Gitu itu cenah kiai mah bahasana Sunda bae aing mah becusna Sunda. Lajeng aing teu ngajakan ngaji kana bahasa Jawa, bahasa Maluh khusus jeung urang Sunda doang. Geus sakitu bae, sia milo sabodo sia tah mah. Aing sakitu diondang bae, embung-embung ge teu bisa tah jan alasan aya. Teu bisa bahasana geus. Kunaon ada kumbung-embungna aing ceramah ngareupan bangsa bintang. Embung aing naon atuh moal bisa diceramahan ya emang nyana bae. Nyana mah lain endek maksud ngadengikeun urang titah milu ka nyana. Modal Kiai Golkar ajur na teh kos kitu. Bisaeun dinasehatan ku kiai atuh moal bupati mah aya ge kiai supaya miluh ka urusan kabupatihan. Kada yang ku ceuli sia. Goblok sia. Kos kitu tah. Mantak atuh leuk naon dinasehatan. Ai ka dieu mah berarti rek ngaji. Carekan sia ku aing. Ngaji aing ka ditu teh hayang aing. Sabira dibere duit 3 juta 5 juta atau Scoopy paling ya. Aju teu ngadengeun nasehatan naonan. Ye, kiai dengekeun pamarentah mah lain deuk ngadengikeun kiai supaya milu ka pamarentah. Ngubrus ya kajeun hukum. Aing ngomong rahasia ya. Ngomong rahasia ulah dibejakeun ka nu seje. Geus pokona masa siang aja bejakeun deui ge kitu. Rahasia terbuka ngaranna ieu. Sakali deui lain nyana deuk ngadengikeun nasehat tapi kiai supaya ngadukung ka urusan-urusan nyana. Berarti kiai deuk diajak ngubrus. Aju daek ngubrus sa kiai. Kemana yang ngaji? Kuari berarti poe Minggu mun tanggal 1 Sabtu. Tanggal 1 Sabtu berarti Sabtu Minggu Senin tak isuk tanggal 10 Muharram. Isuk tanggal 10 Muharram. Besi di lembur cenah urang mah deuk Minggu bae. Sabodo ieu mah keur nyaritakeun kula begitu dihitung melalui falak diakurkeun jeung ahli-ahli falak nu seje nu jitu lepina Sabtu. Besi dek Minggu sabodo masing-masing geus ulah ngomongkeun goreng nu minggu-minggu hitung nu bener make hitungan naon
selama pakai hitungan nang ulama pasti satu. Wajen teuing di Pandeglang, di Serang, di Jawa Timur, Jawa Tengah pasti satu. Mun make ngitungna make kitab ulama. Kecuali make kitab bule los. Nah, ini teu ganggu ka sia-sia bae ka ditu. Tanggung jawab ge di akhirat sia make kitab bule rumus nakos gitu. Gitu. Jadi mah lain hasil hitungan, hasil ru'yat. Eta almanak nang ru'yat iraha ru'yatna. Almanak geus gabereleng. Nah, itulah. Di tanggal 10 Muharram teh lain letik-letik sejarah. 10 Muharram eta sejarahna masyaallah. Hiji ketika Kangjeng Nabi ti Mekah ka Madinah, begitu datang ke Madinah, orang-orang Yahudi puasa. Yahudi di Madinah puasa. Cak Kangjeng Nabi akhirnya eta Yahudi paruasa puasa naon? Bebeja cek Yahudi. Kami manu mantap puasa mengenang masa kejayaan Nabi kami Musa. Panjang Taurat. Nabi kami Nabi Musa baheula disalametkeun ku Gusti Allah tina kejaran Firaun. Nah iyalah pada tanggal 10 Muharram sekaligus di kusrukeunana sekaligus di modaranana Firaun, dikeremlah Firaun pas bertepatan 10 Muharram. Kanjeng Nabi Musa salamet, Firaun ngubrus terkerem di Laut Merah. Nah itu tanggal 10 Muharram. Atuh cak Kanjeng Nabi, ana aula minhu wa minkum, kaula leuwih utama tibatan minkum tibatan maraneh kabeh bihi wayana puasana nyaritakeun tentang sejarah Kanjeng Nabi Musa. Kaula mah tuh leuwih utama tibatan maraneh Yahudi. Nu mantep Kanjeng Nabi tanggal 10 Muharram puasa. Can diinstruksikeun puasa Ramadan terus puasa bulan Asyura terus bae Kanjeng Nabi 10 Asyura. Hampir asana ieu dipardukeun ieu puasa tanggal 10 Muharram. Kanjeng Nabi puasa teh terus bae. Pas di akhir hayat, di akhir tahun-tahun Kanjeng rek maot, cak Kanjeng Rasul, inna istu ila qabilin la sumanat tasya wal ashur. Lamun kaula hirup datang ke tahun hareup niscaya kaula endek puasa tanggal 9 aja tanggal 10. Ulah endek puasa tah lantaran cek Kanjeng Nabi khaliful Yahuda. Yahudi mah puasana ngan sapoe doang. Geus kula deuk ngabedaan jeung Yahudi jeung tanggal dalap jeung tanggal 9 Tasua disebutna. Ngan Kanjeng Nabi kaburu pupus. Jadi tekungsi Kanjeng Nabi puasa tanggal 8 9 ngan tanggal 10 hungkul. Ngan aya bahasa Kanjeng setelah eta cek Kanjeng Nabi sumu al-ashr wa qablahu yauman wa ba'dahu yauman wa khaliful yahuda. Paruasa aranjeun kabeh tanggal 10 Muharram jeung memehna sapoe jeung entasna sapoe. Bedakeun lah ngabedaan aranjeun kabeh ka Yahudi. Yahudi mah puasa nangan sapoe, urang mah 2 atawa 3 poe. Nah kuari puasa ya kuari. Tuh. Uduk geus beak uduk. Geus aya nu mesen sate deui. Terus cenah kiai kunaon teu instruksi nyoba aing ye. Ternyata teu dielingan we poho. Tah Sabtu tuh minggu Senin gua hari ya tanggal 9, isuk tanggal 10, tanggal 11. Jadi 3 poe puasana. Poe Minggu, poe Senin, poe Salasa. Tah bagi nu encan ngadaharna naon meunang gua hari niat. Wari bae niat tuh niat gula puasa poe ieu dina poe tanggal 9 bulan Muharram. Tah gitu. Tapi jeneng geus jadi ya harus etik mah naon leupet segede kieu ye. Teu kaci teh.
ngelehan beting cara ahli tasawuf tenan ahli tasawuf puasa lain tapi dahar henteu naon sebenarnya diuji kebutuhan ja butuh teu butuh dahar jeung nginungi ja salat ge masih nangtung keneh non tanaga aya keneh moal dahar ahli tasawuf mah kos kitu lain haram sapeker. Kos itu ai sampai ke diharam kun ai bau barang dahar sakumaha orai koros. Ayeuna tasawuf teu penuh kos kitu. Mah diuji kelayakan tanaga layak keneh bisa keneh ieu teh nangtung ulah dahar urang tasawuf kos. Henteu tunduh ja ieu mah ulah sare. Ja ieu mah tunduh sanajan keur ngaji molor. Tasawuf eta geus aya anu keur ngaji hees seret lain tasawuf. Adek ahli tasawuf mah sarena ge atuh tara di kasur cenah mah keur diuk di mana hayangna be di masjid hayang sare antak loloban ahli tasawuf mah di masjid tolol tah tasawuf mah insyaallah nya bersih ayeuna jana larang dahar can nginum tapi ka ayeuna niatna itu somal yaum kula poe sidin poe itasi dina tanggal 9 Muharram geus kulantaran poe ieu mah meureunana aduh teu nyaho ajeun isuk bae tanggal 10 na isuk jeung tanggal 11 poe Salasa duh cenah kieu teu kuat jeung kula mah di pabrik ieu mah ai 3 poe mah 2 poe bae 2 poe ge cenah teu kuat sapoe bae tuh poe isuk bae sapoe ge cenah teu kuat kumaha sia bae atuh tah mah aing ngabejaan doang. Masyaallah hirup teh aya perbandingan jeung hewan ya orang nu sok puasa bae orang taneuh mulut sabulan mulut puasa Rajab 27 poe puasa Ramadan sabulan Ramadan puasa eta orang taneuh mendak nyana mah asal di bulan mulut bae nyana mendem puasa sabulan bulan puasa naon gara-garana orang taneuh ke akhir bae hiber teng kadeuleuk urang wah itu naon itu nu hiber naon itu diudag kudu sok puasa kudu sok tapa lu bae ka kuburan aya di dulu kadinya disorot aya ngeringkel nah iya asana ieu ada cek dukun bae lamun anu hiber rupa orai teh rupa batu teh tewak bae ngan diberesieun bae urang sebab lain sembarangan orai sebab eta orai keur tapa cieun bae dibereun teh urang jarang langsung ditubruk teh jarang sebab naon sebab hebatan orai harismana tibatan nungudag ayo orai mah puasa nungudag teu atuh hebatan nyanan mentak teu kuat tapi lamun urang puasa deui mah wih atuh dicekel masalah atuh nungudagna atuh eta mah keur ngalamun itu naon hiber puasa teu naon teu penjana mah atuh diudag ku nyana brus orai eleh sinar ku orai sebab sinar puasana muncar eleh teu kuat teu bae geus mantak geta eta orai taneuh mah cicing bae nyana mah sebab geus aya maunatan cara maunah asal kasempar kaganggu dicatek ku nyana digeger langsung bae peurahna luar biasa sebab puasa bae tapi orai koros mah orai koros beutungna dayut orai koros mah aya kicak-kicak dia caplok ku nyana aya anak bangkong dicaplok malah nu gede mah orai koros mana bangkong ge dicaplok keneh bae aya parai dicaplok endet dicaplok buah bus dia dicaplok keneh bae geus teu maya naon bae geus moal namanya kadal ge kadal terus bae anak kadal terus bae cacing terus bae beutungna ge dayut mun sebeu teuing nya mah ngaringkel eta orai koros eta
dari sisi sawah butung ge huluna teu kadeuleun ini mana huluna nya nama teu kadeuleun nya huluna kahandap nilep coba ge tajangan kolot baheula dan nilep di mana huluna ya di kieu-kieu ge kurang di kieu-kieu teu cicing bae malah bisa ditampak ku heesna teh teu karasa molorna bisa ditampak kieu tah kayak kebal-kebal lantaran kagoyang-goyang leukeut naik gitu kok bae tah nya beureun asa diganggu ngegel ka urang blek bae urang cicing bae tah dikencengkeun ku nya cicing bae weh sorangan untuna coplok koros tah eta teh jelema ge kos kitu horengan huntuan huntuan jelema tilok puasa mah nah ieu kukula diajak nyebrang jang ka akhirat ieu mah lain jang dunia jang ka akhirat di tanggal 9 ieu daswa isuk tanggal 10 jeung deui tanggal 11 sumu ya al-asyir jeung Kangjeng Nabi qablahu yauman wa ba'dahu yauman tanggal 10 bulan Asyura mah sejarah tanggal 10 Muharram disebut Asyura Pohara hiji ngadamelna Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Adam sangat bersejarah tanggal 10 Muharram. 2 setelah dijieun diantep diasupkeun ka sorga tanggal 10 ilu diturunkeun ka dunia ge tanggal 10 ieu Kangjeng Nabi Adam iba lahu diterima tobatna Kangjeng Nabi Adam tanggal 10 bulan Muharram. Masyaallah. Hiji. Kedua, Kangjeng Nabi Musa disalametkeun tina kejaran Firaun. Kangjeng Nabi Musa na salamet, Raja Firaunna terkerem tanggal 10 Muharram. Tilu, Kangjeng Nabi Ibrahim ketika Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun kana sana disalametkeun ana tanggal 10 bulan Muharram. Nomor kaopat didamelna langit, didamelna bumi, didamelna aras, didamelna kursi tanggal 10 Muharram. Didamelna samawati wal ard wan nujum panon poe bulan berbagai bintang didamelna tanggal 10 Muharram. Sangat bersejarah. Gitulah sunatullah. Kangjeng Nabi Idris alaihi salam ditaekeun ku Gusti Allah ka langit. Ieu tanggal 10 Muharram. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam didamelna ku Gusti Allah tanggal 10 Muharram, ditaekeun ka langit ku Gusti Allah tanggal 10 Muharram. Lain letik-letik sejarah di tanggal 10 Muharram. Nu mantap para salafus sholihin, para wali-wali Allah kepenting ya. Pada tanggal 10 Muharram nya nama tafakkur pul, merenung sejarah, merenung loba kejadian-kejadian, merenung direnungkeun ka dirina. Termasuk Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam, Kangjeng Nabi Nuh disalametkeun turun ti kapalna tanggal 10 bulan Muharram. Begitu tanggal 10 tarurun jeung kaumna lalapar kabeh cek Kangjeng Nabi Nuh lantaran urang lapar coba aya naon coba kumpul-kumpulkeun aya naon bea setik aya kacang kedelai setik aya gandum setik kacang tanah setik aya gitu naon ngaranna bubuk roti setik hijikeun cek Kangjeng Nabi Nuh asakeun diasakeun begitu deuk diuyahan uyah eueuh bawang eueuh segala eueuh ngan saeta-etana doang dibagikeun disebut bubur Asyura bubur tiis nek baheula mah tanggal 10 Muharram ngabubur tilok diuyahan ceuk urang mah kuari mah uyahan bae tetep ngan eta kolot baheula ngadidik anak teh nyahoan masyaallah jadi terkenang kan begitu anak ngadahar pentis asuronya jadi jaho kuari mah lantaran tilok ngabubur-bubur acan boro-boro anakna kolotna ge pan kuari teu tasu pan kuari geus teu nyahoeun tah
tanggal 10 isuk puasa sore ngabubur tiis ngante instruksi sama sakadar sejarah doang bisa mendek nyeun bubur dua rupa kuari mah hiji bubur tiis ulah loba-loba itu mah sejarah doang nomor kedua mah bubur kacang hijau bae make roti disusuan bisa etik ini eta mah geus anakna nanya mah aya dua mah ieu mah sejarah ieu mah jang siat gitu jadi dua aja parah eta kolot baheula ngadidik ka urang masyaallah terkenang ku hari lalepasan di bidah sih pas gitu teh ya, tapi bidahna termasuk bidah hasanah naon ngadidik ka anak nyaho pan urang oh nya tuh gitu keneh termasuk kangjeng Nabi Yunus alaihissalam kangjeng Nabi Yunus taye dinaon gitu ngaranna kangjeng Nabi Yunus dilepehkeun ku lauk na eta tanggal 10 Muharram jadi lain letik-letik poe lain letik-letik sejarah nu mantak kukula dicaritakeun kitu kangjeng Nabi pohara jasa teu pernah tinggalin tanggal 10 Muharram puasa urang sebagai penganut kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurutan kangjeng puasa tanggal 10 Muharram ndek nuturkeun ucapan kangjeng in istu ila qabilin la asumanna attasi tanggal 9 ndek ieu mah nurut ka ucapan kangjeng cak kangjeng Nabi sumu goblahu yauman wa ba'dahu yauman memehna sapoe entasna sapoe dek dituturkeun kemudian khaliful yahuda sulayaan ku anjeun Yahudi ulah diakuran Yahudi mah gitu datang ka kuari ulah akur jeung Yahudi ulah akur jeung Yahudi naon bae ulah akur jeung Yahudi dina kumis dina janggot ulah akur jeung Yahudi dina pakaian ulah akur jeung Yahudi mantak ulama ngaharamkeun make dasi teh haram make dasi teh kunaon eta akur jeung Yahudi kecuali aya elat-elat tertentu anu meunang sote untuk menembus politik bagi nu main di politik bagi nu tuturuti dong mah sanajan di Pemda sanajan DPR haram bae besi teu nyaho make dasi teh haram elatna lawan tasabuh jeung Yahudi man tasabbaha bil Yahudi fahuwa Yahudiyun jelema nu nyarupan ka Yahudi asup ka golongan Yahudi tatangga urang anu DPR teh anu kamari nu kuari make dasi eta teh min jumlati Yahudi teh kos kitu Yahudi ulah gitu je pakaian mantak Yahudi mah tilok make samping mantak kula mah make samping bae kama mana ge cuman coba Yahudi mah tilok aya make samping paling rek HS doang teu make samping makanya ke celana panjang gawe itu sarua jeung Yahudi tak aya nu ngaharamkeun ngan ulama tasawuf nu ngaharamkeun teh balik deui ka pikih mah teu haram selama tujuanana nutupan aurat geus atuh masih aya nu kiai make calana atuh teu salah eta teh kiai pukoha ngaranna lamun anu nasab bembungeun tasabuh jeung Yahudi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum dalil eta teu kuat mun dipake di fikih tapi dalil eta mun dipake di ahli tasawuf termasuk dalil nu kuat Mantek ge dek lumpat ka mana geus puguh dalilna asal jelas bae ieu dalil fikih ieu dalil tasawuf ulah dihiji-hijikeun dalil tasawuf jeung dalil fikih dihijikeun aya ge make nah kudu akur nya mikih nya tasawuf sebab man tafaqaha walam yatasawwab nah wa man tasawwafa walam yatafaqah nah jadi ai dalilna mah hiji bae nah ieu masuk aya jelema nu ngadalil jang tasawuf pakai dalil fikih jang fikih pakai dalil tasawuf garetek aing mau ka situ engkeuna teu puguh kacau tuh kitu nya tah jadi kula masa kadang ngelingan bahwa poe ieu tanggal 9 nu encan ngadaharna naon
niatan puasa nu enggeus ngadahar ge menghormati karena ucapan Kangjeng keun bae aing geus kadahar uduk 2 piring hadeukeuna ge teh 2 piring jeung kitu jadi ka ditu teu peuti lapar ya aing ye moal aing moal dahar poe ieu ke dahar-dahar tas zuhur teu beres tah masalah hiji terakhir dina pembahasan hadonah teh mengenai hewan urusan budak geus beres dibahas ku urang urusan nu edan geus beres dibahas urusan rokik jeung amat di negara urang mah tapi pembahasanna geus beres kuari mah deuk nyaritakeun pengurusan hewan urang boga munding boga sapi boga domba boga persi boga bebek boga soang boga hayam boga manuk purukutut. Nah termasuk boga lauk eta ngaranna hewan sedangkan urang teh disupri ku sara hakikatna Gusti Allah majazina Kangjeng Nabi urang teh kudu sianah liruh kudu ngaraksa kana ruh hormati ruh sing hade lantaran ruh ieu adalah titipan Gusti Allah nu ditempelkeun tadi ka manusia kuari ka hewan nah ieu teh ieu moal aya bis jelema nu bisa nyieun hewan komo nyieun rumah boro-boro nyieun nanyakeun ge moal aya nu bisa ngajawab yasaluna kanir ruh kulir ruh min amri rabbi naranya sahabat naranya manusia kanjeng Muhammad tentang ruh jawab kulir ruh min amri rabbi urusan roh mah urusan Gusti tama urusan pangeran moal aya nu bisa ngan Kanjeng Nabi secara khususiyah nyaritakeun urusan diri urang aya zahir aya batin di batin urang teh aya kolbu di jero kolbu aya sir di jerona aya ruh nah iyalah ku Kanjeng Nabi dicaritakeun aya lelembutan urusanana urusan roh tamanu kos kitu mah urusan nanyakeun roh mah moal dijawab tapi lemun urusan masalah kitu ngurusan roh nama tak ieu ku Kanjeng Nabi dicaritakeun sebab naon sebab tina bahasa Kangjeng paeh eta khurujur ruh anil jasad karualna roh tina jasad berarti aya roh khusus anu nempel di awak urang ketika urang maot kaluar tah roh eta teh moal bisa dipertanyakeun tapi jelema-jelema tertentu mah geuning bisa neuleuh ka roh Kangjeng Nabi bisa neuleuh roh Kangjeng Nabi wali-wali aya anu dibere maziah ku Gusti Allah bisa neuleuh ruh ya Allah kuring mah ngadenge eta bae ge mani muringgak bulu ningali Mama Sobari ngadenge dongeng Mama Sobari keur jamiahan kieu terus dikali kaluhur aduh ruh Mama Ilyas naik maot berarti roh kadeuleuh Mama Sobari nama di dieu di Cilimus Mama Ilyas nama di Banjar coba eta roh bisa kadeuleuh Masya Allah entah Kanjeng Nabi bisa ningali di jero kuburan keur disiksa kitu keneh sebagian wali-wali Allah tah eta teh ajaran-ajaran kitu teh kuari dileungitkeun melalui partai PKS melalui Wahabi sabodonya nyana urang-urang deuleukeun ke ujung-ujungna anu kuat ngawahabikeun desakanana ti mana ieu ternyata ti Yahudi Indonesia begitu kental dengan karomah Indonesia begitu kental dengan maunah Indonesia begitu kental dengan mistik walaupun mistik eta teh timbul ti karomah timbul ti maunah atawa ti dukun mistik mah leuwih umum deui ieu hese untuk diruntuhkeun cek urang Yahudi bidah-bidahkeun ulaya muludan ulaya marhaba ulaya wirid-wiridan dibidahkeun nah lantaran hese bae melalui Muhammadiyah melalui Persis melalui Wahabi melalui PKS kuari dibuat sedemikian rupa di pemerintahan tah kos kitu nyana zahirna menurutan Kanjeng Nabi berjenggot kula mah ingat ka dongeng eta berjendot tak bertumis kambing
bertumis tak berjendot hurang udang nah nya jadi masalah gitu karomah mentak di Indonesia mah tetep pamimpin teh kudu anu berbau mistik. Bung Karno baheula Bung Karno mah karomah ulah dikira deuleu babaturanana Sabang sampai Merauke kiai-kiai deuleu kelas duniana di luar negeri na Bung Karno Masya Allah berkaromah jeung boga wiridan khusus nu hese wain wiridan ibadah itulah Bung Karno antak carita digul carita Jakarta carita dakwah Bung Karno memuringkak bulu orang ketika Bung Karno rek dakwah ka Rangkas Bitung emang naik mobil henteu naik kereta api Bung Karno di Jakarta naik kereta api kebenaran kapanggih jeung sababaraha santri nu deuk masantren ka Rangkas Bitung cak santri teh si jelema gagah amat pahareup-hareup di kereta api pahareup-hareup ditanya ku Bung Karno teh ini mau kemana saya mau ke Rangkas mau ke rumah siapa mau ke rumah Kiai Anu oh mau ke rumah padahal Bung Karno ge deuk ka imah eta horeng di Kiai eta poe eta teh deuk acara gede jadi akur tak tujuanna berapa orang cek Bung Karno saya ada 15 orang mah udah nanti saya bapak yang bayarin ya ih jangan enggak udah biarin dah dibayaran punya 15 orang di kereta api itu nanya si itu teh nanya bapak emang dari mana saya dari Jakarta nama siapa nanti juga kenal lah nggak usah tahu tawadun teh coba lamun kuari bapak ini siapa nggak kenal loh lihat nih apa nih nih waduh sembarangan doh Bung Karno Masya Allah muringak bulu kalau malam menulis sejarah Bung Karno turunnya di Rangkas babarengan yang santri pura-pura mau ke rumah Kiai Anu rumahnya di mana yuk cak santri bareng sama saya ayo kamu duluan saya belakangan aja sebab saya nggak tahu rumahnya terus baru datang ke imah Kiai itu rame cak santri pun rame amat nanya emang aya acara nungguan Bung Karno tak Bung Karno nak horeng eta aduh cak santri teh aing kita tadi bareng jeung Bung Karno horenganan tawadu ieu mah kula keur carita tawadu Masya Allah pohara amat tinggal santri we aing tadi bae atuh ceknya teh aduh ngobrol bias Bung Karno ku tawaduna terus ceramahnya pidato-pidatona pinu ku hikmah Al-Qur'an jeung hadis terus bae maka cek kiai teh wal kula disebutkeun kiaina nyaho padahal mah kuari ge moal helanan sejarah puara ye Rangkas Bitung Pandeglang Tangerang nya ceramah jadi Bitung ceramah nanu di Bitung mah inget bae ku anfusakum wa ahlikum naro andak abah kula sok dongeng Bung Karno bae eta ceramah Bung Karno ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijar jagalah anfusakum dirimu baik-baik wa ahlikum dan ahli kamu sekalian. Kalau kita cerita diri kita di sini, kalau kita cerita ahli, ada ahlun fiddin, Bung Karno. Ahli berarti seagama, cak Bung Karno teh. Saudara kita itu adalah satu agama, berarti bukan Indonesia saja. Bukan di Indonesia, yang di Singapura ahli kita, yang di Malaysia ahli kita, yang di Amerika, yang di Saudi Arabia, sedunia. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita harus peduli menjaga ahli-ahli kita, baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri. Sebab yang namanya satu agama itu adalah ahli. Tah cerita Bung Karno kadenya Rusia. Nah iya tah keur di Rangkas Bitung santri tinggal kurucut cai mata beres ceramah Bung Karno balik dek dialanterkeun henteu cekna kareta bae tah jam sabaraha ka Jakarta aya kuari gubernur naik kareta Allah ulah memeringkak bulu lawan tak dikenang Bung Karno mah lain baik ku bangsa Indonesia dunia mengenang Bung Karno Masya Allah neye ku anfusakum wa ahlikum naro di Rangkas aya ceramah-ceramah cerita kenegaraan namun di Rangkas Bang sebab ndek itu menentukan 4-5 penaikan bendera walaupun masih ditahan ku Belanda tidak diperbolehkan tapi Bung Karno geus ceramah
tanggal 17 bendera Sangsaka Merah Putih harus naik apapun yang terjadi. Ceramah di Rangkas Bitung seperti itu. Tidak peduli negara manapun yang akan melarang penaikan bendera tanggal sekian, tetap harus kita taikan, harus kita kibarkan di mana saja dan siapapun. Indonesia harus mengibarkan bendera pada tanggal 17 Agustus 45. Kita ceramah di Rangkas. Tuh. Bareng sih jeung Soekarno jeung aing. Bupati Gejan bukunya hawan sejarah kos kitu. Buukuna ge geus teu meunang di kamana-mana sejarah. Geus inting-intingan bukuna ge. Sejarah Bung Karno. Eta teh kan kuari dikasetkeun aya. Ceramah di Bitung aya kasetna, ceramah di Rangkas aya kasetna, ceramah di Pandeglang aya kasetna, kuari barisan da kuari nyaho nu asli nyaho lain ge. Pokona eta bae lah. Eta teh bukuna ge. Teu meunang dibacakan ku bangsa Indonesia nu eta mah. Nu eta mah nu asli nu kuari anu eta mah nu di sagala KPKI-an sagala nu eta cerita PKI na lain dek MKI ke anta kajuna mah Indonesia kiai loba masuk PKI emaknya mualnya Ki Hairun salah satu deh jelema nu dituduh PKI lantaran Bapak Ki Ahmad lantaran babar jeung Bung Karno seserian Ki Ahmad. Iya sejarah tanggal 10 Muharram 10 Muharram iya hewan kumaha hewan ya Zaid boga munding cek urang Bandung munding ge cek urang Belaraja mah kebo serem kadang-kadang kebo Taeta Ki Zaid boga hewan munding boga hewan sapi boga hewan domba eta teh kudu jelas pengurusanana hiji kandangna jang paranti meuting ka hewan mah meuting si hade ke jang paranti kulem ulah kitu nya ai ka kebo kulem ai ka jelema segera hees tibalik jang paranti meuting eta teh kumaha kahayangna ieu munding teh kahayangna kuduna teh kitu naon ngaranna dipirunan kudu make pirunan sebab betaheun nya namun make pirunan sapi kitu keneh ulah eureun-eureun nya mah tina cai jeung jukut domba nah ieu domba teh kudu puguh tempatna teu meunang berkeliaran domba awas sing ade urang boga domba kemudian domba naik ka imah urang kemudian domba nyabut gitu tatangkalan orang engke di akhirat nu bakal di BAP nu boga domba sing hade sebab domba mah kudu diraksa lain kudu dilepaskeun kumaha lamun hayam seru bae hayam bebek Persi silakan hendak bah tapi rumat kudu aya tempatna lamun Persi nyaba ka imah batur gandeng man wang soang gitu lain versi muang kumaha lamun nu boga imana keres pan waktu teh waduh luar biasa aya nu jam sakieu mah hees jam sakieu mah maca Quran jam sakieu mah tafakur jam sakieu mah batur tah mah nyaritakeun batur nyaritakeun urang mah lain kitu ja maca Quranan ja urang mah tah eta teh waktu teh eta pan waktu ieu hees kumaha keur waktu hees aya muang kan etanya lep-lepan aya soang kemudian dek ngagebahkeun pan eta tunduh sok leungit ngagebahkeun heula tunduh sok leungit asal tunduh leungit teu hees lamun teu hees peuting teh pan terganggu boga pagawean wirid boga tahajud andai kata atawa soang jeung Persi naik ka imah pan ai Persi mah model lamun kurang diantepkeun nya mah tenang we asal digebahkeun crot eta heran Persi boga kamonesan versi teh kos kitu jana mah eta versi mah mun kurang lalaunan dah moal tapi lamun digareuakeun coba buktikeun kuari bisa dibuktikan versi deuleu tah asal digebahkeun crot ngising nah iya ngisingan imah batur lahan batur eta ngaganggu di akhirat bakal ditegor Masya Allah geus cukup ulama ngabahas tentang hewan
pertama walaihi ala pudawabihi wajib kanu boga munding wajib kanu boga sapi kanu boga domba kanu boga kuda ala pudawabihi wasakyuha maraban hewana jeung inumanana ngombong disebutna kudu dikombongan teteh sesuai jeung kebutuhan manehanana munding ieu mah gede kebutuhanna sabaraha tolombong sapi gitu keneh sabaraha tolombong mun di urang mah kitu naon ngaranna sundung Bandung tolombong sabaraha sundung ya sabaraha tolombong ya kitu keneh domba mendak rarapih Cianjur Sukabumi Garut Bandung domba marahal dijualna ka urang sugan berkeliaran berkeliaran mulai Bogor Cianjur Sukabumi Bandung Tasikmalaya Garut Ciamis nyararieun tempat ke ngarit ke diweta baragus di urang mah aing ngajual hayang aing urusan embung dilepaskeun bae ku urang digebahkeun marah nu bogana tolong teu coba tolong teu dilepaskeun masyaallah atuh batur teu gaok pepelakan batur teu gaok pepelakan nah etalah mendak digondrong mah satuju tak kula mah digondrong di Kebon Jeruk baheula di Ciledug lantaran rame-rame nya nama melak naon ngaranna bunga kembang mun aya embe kadinya embe saha bae Encit baik, kakak, ini kambing siapa? Kambing saya, bawa mak lu udah dipotong sama gua. Beres. Gondrong ya kos itu. Iya, tuh marah tuh kenapa ini kan tanaman bagaimana sih? Ceknya kan itu mah harus dipagar. Udah gua pagar, kambing lu ke sini. Ntar mah kalau lu marah, lu nya gua potong lu. Babarengan orang gondrong mah kan. Nu miara geser wajeng di Cianjur kitu bae tah. Masyaallah. Datang ke kuari, berkeliaran, gondrong, Kebon Jeruk, tuh Ciledug, bukan nu kembang malaya. Nu aya mah masih kene budaya jahiliyah mah. Iya, pasar Kemis, Cilongok henteu Cilongok. Teu tinggalin. Pasar Kemis, Kendal, ka ditu terus, teh budaya jahiliyah na masih kene. Ka baheula-baheulaan, sepatan mah komo bapak moyangna teh mah ka ditu. Ya Allah, ya Rabbi meledak imah teh imah bararsi di urang buat tatanggalan lain embung melaknya nage asal melak paheula-heula jeung embe ge ngobrol tuh dahareun urang tuh keur dipelak embe ngobrol nu melakna ka jero bah kompetisinya paheula-heula gelut embe jeung embe saya teh hese jasa itu kos kita wajib dijaga sing ade kitabna aya besi pajarkeun eueuh kitabna teh walaihi ala pudawabihi wasagyuha wajib eta hewan teh kudu dibere dahan dibere nginum disebut dikombong. Kemudian termasuk hewan-hewan anu laletik mun urang boga piaraan hayam wajib diparaban mun aya nu paeh kurang parab bakal ditanya engke ku Gusti Allah. Jangka neraka mah cukup teu kaparaban hayam bae. Boga lauk urang paraban lauk ge sarua bae kebutuhan manehanana sakumaha kitu keneh boga manuk mantak ahli tasawuf mah tilok boga manuk lantaran manuk eta di kurungan ku Sayyidina Ali dibeli budak ieu manuk sabaraha duit cek Sayyidina Ali sekian beli begitu dibeli dihiberkeun bantuan dihiberkeun cek Sayyidina Ali nyana leuwih senangeun hirup babarengan jeung baturna daripada di kurungan tuh eta cek Sayyidina Ali lu sering Sayyidina Ali memulian manuk dihiber-hiberkeun. Andai kata endek masalah pikih caritana lain tasawuf lantaran aya jelema nu kadadengekeun suarana ka puru kutut teh aduh mun geus ngadenge puru kutut hutang ge leungit mantak telok mah hutang ngadengekeun suara puru kutut bae ieu sabaraha puru kutut nu ieu mah 1 juta nu ieu 2 juta nu ieu 3 juta
puru kutut pancawarna ieu mah 30 juta. Eta barurah eta dikurkeun lamun geus dikurkeun bisa 100 juta 150 juta. Puru kutut sagede kieu 150 juta. Masya Allah. Di dahar ge ku sorangan teh seubeuh. Berarti naon eta nu dibutuhkeunana? Suara puru kutut Masya Allah luar biasa. Mantap aja lama kermandian puru kutut kieu we teh isuk-isuk teh geus teneng. Pek leupas 30 juta. Nisain puru kutut teh. Aduh, 30 juta. Cak ada 30 juta. Pamajikanna naon? 30 juta ieu ber. Geus galamun ngarokot 30 juta. 30 juta. Tungtungna mah lain bunga edan. Sok aya mah jelema teh. Tah eta teh heg we cek pikih mah asal diurus. Kebutuhan puru kutut teh naon? Kebutuhan manuk beo teh naon? Kebutuhan manuk cicit teh naon? Kebutuhan manuk dan lain-lain sebagainya. Eta teh naon parabna? Ulah kieu puru kutut engke dibere Caw Ambon. Cek puru kutut waduh aing teu beuki atuh ieu mah. Bahakan Gusya. Jelang-gelangkeun. Aduh, teuing kadaharan aing cek puru kutut. Kudu akur tanya heula. Tot, Aisyah kadaharan sia naon? Tanya heula. Ulah main bere-bere bae pan urang manyar nyaho urang. Geus tah mah bangsa apung manyar, bangsa manuk anu sok bring hidung teh naon ngaranna? Peking. Eta teh nyaho, geus maninin geus lain deui. Maninin geus teu kabitaeun nya ku pare-pare maninin geus. Teu kabitaeun nya nama ku hileud-hileud leutik maninin mah tah. Mantap hajuna jana uncak-encak di tangkal nu sejen haju ngising teh tangkena bakal jadi mangandeuh maninin dah bawaan maninin eta aya mangandeuh tatitet menang bae 10 poe timbul mangandeuh bawaan manuk maninin da teh nu sok mamawa mangandeuh mendak aya dina hayatul hayawan kita bahayatul hayawan paranting nganyaokeun manuk jeung karakter-karakterna kabelah itu haram jeung halal da. Kamaninin mah manuk teu bagus sebenarnya mah lantaran pamacokna panjang. Ai manuk leutik ai pamatukna panjang. Nu mantaknya nama kabeukina ge teu bagus. Hileudna engke di mana-mana nyana enslak bakal nangising di dinya engke bakal jadi mangandeuh teh pan teu bagus. Maninin eta manuk teu bagus kuari mah dibeli ku batur. Sabaraha duit ieu maninin 500.000. Heran aing mah maninin 500.000. Naon nu diarahna isi maninin. Tah eta kos kitu lah. Nah ieu manuk baik-baik secara tasawuf mah teu bagus, secara fikih mah heg bae. Aya jelema nu terhibur ku suara manuk sebab kelengkapan alam teh Gusti Allah teh nyeun untuk kelengkapan alam ialah manuk. Aya jelema keur pusing-pusing ngadenge baceona manuk waduh. Serba bisa ya manuk cek jana teh cek pamajikan kakak teh bisa aduh teh ngabaceo boro-boro ngabaceo kakak mang wajege eleh bae sial manuk lu ngabaceo nyana nu ribut manuk serba bisa teh eta lah manuk ieu kadaharana kudu di selidik mun ti kukur naon perukutut naon beo naon maninin naon manyar naon kerak naon mun kerak bahaya kerak mah bahaya ulah bae urang resep jasa ka manuk kerak pan aya sasada mah bagus kerak teh tapi ulah naon sebabna atuh pada haranana teh nu paranti isuk-isuk kaluar teh bahaya ke atuh ambreng-ambrengan kerak nandak aya bahasa kolot baheula dasar kerak beuki tai tapi budak kuari mah teu pentingnya raweun ka manuk sebab manukna geus eueuh aya ge di tempat manuk ai baheula mah zaman kula leutik asal kaluar bae Masya Allah manuk jaket trot serem tah ngaranna jaket trot sareng gunting nu hidung teh geus puguh alap-alap di luruh kuntul mah di sawah rentul anu luar biasa. Urang neuleuh kuntul sasawah ngayapak putih kabeh Masya Allah luar biasa manuk sok geula manuk aya di sawah teh eta
alam nu kamari subur teh neuleuh manuk di sawah di huma masya Allah tatangkalan kabeh haju tatangkalan naon ge bangun nu boga buah tangkal buah teh ku kabehan di ala eta berkah amat baheula mah aya tangkal buah hiji angin gede di parulu ku kabehan nu bogana jah teu nanaon kok bisa teu nanaon atuh nu bogana ge teu melak ieu da jadian sorangan tapi eta di kebon pohara jasa kebon mana wae bisa dipulung ku urang eta zaman barokah anu luar biasa nah zaman kamari tinggal kenangan beuh kuari mah geus sarares hese subur mah subur tapi sabares ningali manuk geus eueuh kunti anak ge baheula mah ngahiji jeung jelema ngahiji kunti anak teh aduh urang-urang nyana-nyana urang kaluar aya kunti anak kan tah aya kunti anak kan tah kamu malam Jumat majeng malam Salasa aya kunti anak aja bae kolot mah ngomong teh aya nu reuneuh moal salah nah mulai tah kajahiliahan aya deui tah heuh bener bae emang osok aya teh asal aya kueuk aya nu reuneuh ditungguan ku kueuk dumantak abeh naon eta pinter kolot baheula mah ka salakina ulah ka mamana sia ulah ka mamana pamajikan sia geureuneuh emang kunaon tuh kueuk di luhur sok aya kunti anakan dumantak salakina atuh ngahekeke we di dinya ngolotan disebutna terus gitu ala lakur beta kolot baheula teh aju deui nurut beta minantuna mun teu mah ka mana ieu mah ngadenge sora kueuk cenah kadun yang pemajikan puguh mah beukian nyanana eta zaman kamari ieu geus eueuh tah kamari ieu tapi bener urang kaluar beta kueuk aya tah urang kueuk teu kebeul aya nu sora tuh nu bogana cenah urang nanya ka kolot teh nu bogana kueuk teh kendaraanana nu sok numpakanana eta oh kitu kunti anak ngaranna heueuh kunti anak sok kumaha kunti anak mah nu sok ngarumbai buukna eta kunti anak ngaranna hajunya nama tilok make calana kunti anak mah pentingna kadeuleun teh kunti anak kolot baheula teh dongeng kos kitu kuari dikontrakan Pak Haji loba eta loba aja eta kunti anak mah lulu eta insyaallah baheula mah naik eta naik manuk kueuk kuari mah naik Scoopy ya Allah ya perbedaan alam ya perbedaan zaman sikene subur jasa Masya Allah orang menyaritakeun babanjiran bae geret berada setengah babanjiran simut Masya Allah geus teu kawadahan urang dieu kabeh ka sawah ngalan simut nu botol teh anu ditiir teh simut lagi geus macem-macem aya nu teu meunangan bae deui sarua pangitik tinggal pangitik tapi teu meunangan bae bebe jaga bapana batur meunang sabotol dua botol nu satiran kula mah teu meunang mana pangitikna ieu coba ka dieu ku abah dihitung heula mais manggang ngorogo poos mais manggang ngorogo poos atuh sia mah poos tungtung lah poos moal meunang sia nah ku abah deuk dihitung bari mais manggang ngorogo tah ngorogo bae tah atau mais ge tungtungna mais manggang ngorogo mais mangga ngarogo maisna mais tek ditungtung tadi mais teh potong tak geus mais bener bae begitu ka sawah deui masyaallah meuli nya lauk mais pohara jasa cikene alam-alam nu kos kararitu teh urang lamun aya kokorolokan we kokorolokan didelekeun we urang aya anak lele pasti aya indungna aya anak lele segede kieu segede curug indungna kajen kumaha ge aya indungna teangan geus ulah diteangan-teangan cakolot pasang bubu wae ge pasang bubu geus terapkeun ka dinya kotrek lah malah loncor mah eta cai ka sisina ge artina henteu rapi tapi eta pinu nang saha eta nang Allah melalui malaikat ka dinya karunya teh budak bubu pinuan padahal tuh moncor ka dieu ge bisa tah ka sisi bubu tapi masyaallah dibawa luar biasa. Eta zaman geus eueuh, kos kitu teh zaman subur luar biasa. Di mana zaman subur mah aneh. Kumaha anehna? Usim-usan ngecrek, urang teu ka mana-mana. Ieu mah deuk ka mana tuh jahese?
tapi dahareun ku Allah dikiriman boro-boro di sawah disolokan letik iya di luhur kenteng bae aya lele aya gabus model Pak model di luhur kenteng kurang keur kieu we tiris isuk-isuk aya cai dia hujan ngecerek ih di kenteng aya lauk gabus gede cokot nang saha ngiriman cak Allah sia dagang teu bisa tani atuh hujan dahar mapan sia kudu tak ini kiriman gabus ka kenteng tah goreng ku sia asal orang boga keyakinan ka Allah dahareun datang ka urang ieu mah kuari keyakinanna geus eueuh keyakinanna kieu lamun teu digawe hese sia dahar atuh hese bae bohongan keyakinanna kana digawe mun teu sakola sia teu boga ijazah moal bisa digawe atuh keyakinanna ka dia kadinya mendak anak inda zoni abdi bi kuring mah kumaha sangkaan hamba kula kuari sangkaanna geus eueuh keyakinan baheula mah yakin cokolat bahelan dek kamana-mana teu kudu dahar asal ngadahar ieu naon tah ngadahar dangdeur congona doang amis ge dek kamana kuat ge sia ngadahar 7 bae pokona kuat jeung amis deui geus kitu bae tah mah masyaallah pohara jasa kukuk bae kukuk letik keneh isuk-isuk urang gadinya letik cokolat teh hayang ngadahar kukuk amat gampang tutupan ngan tutupna make anu diawit teh anu karatang anu diawit teh kitu longkopna tutupan make longkop ngan make kuku heula dikitukeun saeutik trek nah longkoban gadinya bisa ditungguan aditu heula sakedeung samenit 2 menit sajam dede bude kukuk ngadadak bude coba eta kolot baheula bisa kos kitu eta ya Allah ya Rabbi Masya Allah ieu mah keur carita zaman-zaman kamari nu budak kuari mah geus teu ngalaman kos kitu ngalaman kuari mah HP digerogeun ke ku bapana hei teuy hei gadi heula berarti itu si kurang teu gade ge tah naon kagok mah nang sameulikeun eta HP-na nang mana ain teu ceurik ban ai dibere digerokeun teu nembalan ieu zaman kos kitu ku hari zaman HP nu meuli kana mana lantaran nyanana ceurik ai teu dibalikeun ceurik ai dibalikeun atuh eta kos kitu digerokeun teh kita ka warung teh balanja embung mah zaman araredan ka anak jeung indung edan kabehan ieu nah iya kerjarita masalah itu hewan wajib diberi parab di paraban eta hewan di inuman embungeun bogana Zaid boga munding kemudian teu daek maraban munding sedengkeun eta munding geus sasada bae oh sapi tah mah tuh asal geus sasada bae berarti lapal moh dua rupa sasadana lamun moh berarti yang lakian teh sapi tah itu kan nyawan banteng lamun moh lapan tapi lamun moh iya tuh kula mah sanajan lain tukang sapi ge nyaho bae pokona mah sanajan eta ge teh kubo sasadana beda-beda eneng nama anu bapana tah beda sama lain hayang parab sama neulean wajib diparaban mun teu daekeun maraban sapoe 2 poe teu daekeun maraban keluarga geus ripuh sedangkeun eueuh anu ngarit lapor ka hakim tah hakim teh urusanna ka kebo-kebo urang lamun di negara Islam rapih ya sebenarnya mah lapor kamari mah lapor urusan tolak iya kan urusan nikah kuari mah urusan kebo pagi siapa ini saya ngaranna nu boga kebo nu bagus sayanya pan ai Dedi mah teu bagus boga kebo Peri Dedi Jore nya boga kebo saya ieu mah Mang Salawi tah pas Salawi atuh ieu Salawi ieu tah ieu pas sakulah anak Salawi ceknya teh ampura beuh aya Mang Salawi di dieu
pasti ayah hiji mah. Aduh, saya sangaran ulah Kasim. Tuh, kuduna mah Kosim lantaran anak Salawi jadi Kasim. Kasim sia enak lapor kunaon abah kula Salawi henteu daekeun maraban kebo geus 2 poe kebo wewean bae. Je, ka RT-an saja, RT 404 kula. Oke. Kelurahan sa. Lah, kelurahan mah geus eta bae pokona mah. Geus datang tim ti kehakiman datang ka dinya. Mana Pak Salawi? Saya, Pak. Ini kambing kerbau siapa? Ya saya, Pak. Berapa kerbaunya? 6,5, Pak. 6,5. 6 meneng 1. Oh iya. Ini ada laporan tadi pagi anak bapak. Bapak punya anak namanya Kasim. Iya. Laporan apa itu anak saya? Laporan nih tanda tangannya. Surat laporannya jelas bahwa dia anak Pak Salawi. Pak Salawi sekarang padahal sehat, tidak mau lagi ngempanin kerbau. Betul? Betul. Nah, ini keharusannya menurut agama yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang 5 pasal 5 di Indonesia. Ayat tahu teh undang-undang. Nah ini bainim tanah ujbiro fil makul ala bayin awalapin awdibin. Ketentuannya dalam pasal 5 Undang-Undang 5 di negara Indonesia, kalau ada seseorang yang punya kerbau kemudian tidak mau ngempanin, nah ini adalah keharusannya 3. 1, harus dijual, bayin. Kedua, kalau tidak mau dijual harus diempanin. Kalau nggak mau jual, nggak mau ngempanin, potong bagi saya. Kok begitu Pak Hakim? Iya, ini kitabnya tuh. Fil makul ala bayin au anapin au dibin. Kelihatan nggak? Udah nggak kelihatan, saya udah tua Pak. Ya ini undang-undang pasal 5 ya. Jadi harus itu, nggak mau tidak boleh tidak, harus dijual. Jual nggak mau Pak, saya mah nggak mau jual kebo. Kenapa emang? Rasanya kasihan dapat saya ngempanin kok dijual. Aduh mau diapain itu malu? Empanin itu nggak empanin juga nggak mau, anak saya nggak mau, biar pada mati aja. Goblok lu. Udah dipotong aja. Mun teu daekeun bae dijual tetep teu daekeun maraban embung, pilih di antara 2 hakim antara dijual jeung dipencit. Tunggu 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian. Hari pertama harus ada tim dari kehakiman untuk ngempanin. Hari kedua ternyata dia masih belum terenyuh juga hatinya. Waduh, terenyuh. Masih belum mau juga ngempanin. Hari ketiga bawa oleh hakim ke pasar, jual, duitnya kasihkan. Rapih di negara urang. Kunaon sebabna? Syianatan lirruh, sebab ini hewan. Tidak boleh diabaikan, tidak boleh dibiarkan. Itu keneh manu purukutut geus sadat. Anak geus bebeja Pak, eta geus soraan purukutut Pak kurang parah Pak. Lah, hayang aing, moal maraban. Emang kurang itu. Puyang aing. Beak ku purukutut bae. Atuh aya beak ku purukutut mah bikeun atuh jual moal, kena sapaeh-paehna bae. Itu beres, udbiro lapor ke hakim. Pagi Pak Hakim, pagi. Siapa kamu? Saya Teddy. Pantas buka purukutut mengaran Teddy. Iya, ada apa ini? Laporan Pak atas nama bapak saya ini. Saya anaknya. Kenapa? Bapak saya punya purukutut. Burung purukutut itu suaranya sekarang udah serak. Kenapa tuh serak? Kurang empan Pak. Kenapa nggak dipilih? Justru itu saya laporan ke sini. Tolong ditangani permasalahannya. Sebab saya suruh jual juga nggak mau, diempanin juga enggak. Ini rasanya 2-3 hari lagi isdet Pak. Apa itu isdet? Waduh, gue tahu isdet Pak Hakim. Mati. Oh iya mati. Survei ku hakim dideuleu, tah panggihan. Ternyata embungeun, pilih 3. Ala bayin aw alapin aw dibin, jual atau diparaban atau dipencit beta purukutut teh. Eta teh kudu aya tim ti nagara. Masyaallah, Islam teu kurang kumaha. Rapih jasa majarkeun cenah cek jelema-jelema nu ekstrem terhadap Islam. Hukum-hukum Islam itu sebetulnya kekurangan.